mah cuk. Teu ngaruh ayo panjang jujur mah. Naik anjing lauk teh lah. Bobal teh. Sia kuna. Ini parah nih. Apa? Tangkurak siapa? Setan sia. Kudu boga bangus di lemah mah. Jadi janda nu benar aya yang dihargaan mah ku batur. Teleponan deui cenah moal deui sia. Sia dek kumaha? Sia bogoh jasa ka si Purdi. Lamun hayang loba duit li usaha pas aing. Usaha aing ge capek nyangan duit. Hayang boga. Lain kok sia tinggal mintaan ka salaki batur, ka jual itil. Sia. Dek kumaha sia? Teu ngomong naon deui. Ya mumpung aing aya di dieu. Si Purdi loba hutangna, daek sia meren hutang si Purdi. Yo ka aing puluhan juta. Lamun sayang nyawa mah. Ulah ngeunah sia telepon salaki aing. Yo, empe nu kamari nya anu bikang anu dicukuran jeung di mandian. Heeh. Kumaneh jalukeun ayeuna? Hah? Jalukeun? Enjung geuwat. Dilebak ieu pan di kandang mena ge. Heeh atuh, siap. Enjung geuwat. Heeh. Empe tere anakan. Namuana naon kitu ku aing dijalukeun. Lah aing dititah ieu. Nah itu domba di sasada euy. Nah itu sah itu. Nah kandang domba itu. Alah. Nakur di kumaha itu. Duluk itu. Nakur di kumaha itu domba. Wah, ya mah aing kudu bebeja ieu kasih ucup. Dombana ieu nyawa di kumaha itu. Cuk. Domba sia. Domba maneh. Keur kitu-kitunya usaha. Nah senaon ket? Napan deui aku aing keur dijalukeun? Heueuh dijalukeun. Tapi jika ku jalma ucup daling ku domba deui. Ah, maknya sia mah ket para radu ngomong teh. Aslina aing dia ngalewat ka kandang domba maneh. Keur di kitu-kitu. Manya si Oding teh ideng goblok bang ku aing dititahna teh. Heueuh sia teu percaya yap dulu. Lah, Ih, sia mah yap. percaya aing mah. Aing mah teu percaya Isa. Lah sia teu percaya kumaha ket guru tuh. Dulu ku sia tuh, keur di kumaha. Buru bisa anak domba nana rangtung. Ya atuh antir sah. Najis aing gilangan na gejig-wejig aing Sia tungguan. mah. Buru Goblok teh. ket. Ah, caliwura eta. Sateuing domba. Ih, Oding. Istighfar sia goblok keur gawe naon? Ji, pan tadi titah ngajalukeun domba, ya eukeur ku urang. Lain ku sia goblok. Napan aya eta embe jaluna na kumaha kalaku sia. Yeukeun ieu tah. Embe jaluna tah goblok kana bikalna lain ku sia. Ji, ai sugan teh ku urang Sia mah teu ideng goblok. Ih, najis teuing kembe aing narangtung goblok sadiga sia. Goblok. Sia mah goblok. Nguseup ka solokan make ku kumbul. Saya tarik si aki-aki sia mah ket. jadi kumaha aing we nah sia mah eta pisan atuh. Fanatik pisan ka hirup batur teh. Tuh dulu si kanu aing tak kieu goblok. Wah, ieu aing nu bakal menang mah ieu mah. Yang bebas atuh aing nguseup mah. Til burintil. Surudut Surawijaya disanggut tuluy dibawa deuleu ke nu aing tah. Nah naon sia ket make ku kumbul. Moal ge meunang ket nguseup. Siga aki-aki sia mah caya tarik. Pan berapa saya teh tarik make ku kumbul. Atuh kumaha aing we cup. Nu nguseup aing ku kumpul aing jajar nu aing. Nah sia mah fanatik pisan atuh. Lah, moal meunang isa make ku kumbul mah deuleu pan saya ket tarik goblok sia mah. Iha, tingali. Menang aing mah tah. Moal meunangnya cup. Moal ge meunang cup di kukumpulan mah. Moal meunang. Tah anjir cup. Sing nu aing teh nyorang-nyorang isa. Moal meunang tah di kumpulan mah tah. Ngajak goblok tah anjir ka aing cemur. Onyok tuh ngobutkeun moal meunang. Dari sia eupan aku naon goblok. Ku tai dicolek-colek saeutik. Menta tuh aing eupan ngasaan tah. Montong kan moal meunang cek sia ge. Moal meunang cup. Ngajaran lah. Moal meunang geus lah. Moal meunang kitu cup dikumpul. Cup cai tariknya. Dikumpul Mataram menang. Biasana Mataran apa cenah ge tarik goblok. Ai bieu moal meunang bener euy. Moal meunangnya dikumpulnya. Lah, keur marengan eta pada we laukna keur marengan. Oh kitu cumarengan. Oh, sah sia mah marengan eta mah. Di pura menang lauk segede kitu meni pelontong pisan anjing. Sia cicing nu aing nyorang ya. Anjing nyorang euy. Anjing teu beunang euy. Wah, anjing.
Tingali cuk. Moal menang cuk dikumpul mah nya. Cenah beunang ka sianya. Bener anjing dikumpul mah teu meunangan. Euy saya tarik ieu. Tiga aki-aki dikumpul mah cuk. Beureun imah pamawatina jujur. Pilihan geura aing eta ngajaran. Naon sia? Ngajaran sekali aing. Nah aku mah sia. Ngajaran pada aing teu meunang-meunang aing teh tadi anjing apes bae tah berhentina jujur anjing lah. Sia mah kitu ket. Adieu kan jujur aing. Ngajaran cicing pada aing teu meunang-meunang itu tadi. Sia mah. Teh. Pancena tara meunang di kumpulan mah. Ngajaran ieu mah goblok. Tiga aki-aki di kumpulan saya tarik mah. Sia mah. Jakeun aing mah ngajaran goblok. Moal menang cuk di kumpul mah. Kaneng sia kunyuk, ka ngalelewe ka aing kehed. Polontong pisan sia. Cih, pancena tadi cek mana di kumpul mah tara meunang. Heuh mana paling lagi eueuh teu meunang kanu aing mah goblok. Kemarangan eta mah meureun siga mah. Marangan gitu cuk. Tapi nyorang-nyorang cek aing ieu mah. Anjing gorde ucup. Anjing teh. Tingali Aku sia mah beunangan wae masih make di rumah lagi. Tak ada lu ucup. Coba gede eta mah. Ngajedog goblok anjir cumur sia goblok. Bisi can hanyir mana bisi can hanyir. Sia mah ngelek goblok jijih. Tata tingali tah. Hanyir tah goblok sia. Balegug sia mah ka bisa lah antun ngajak museup ka aing. Tah ucup. Kumaha ieu teh meunang-meunang aing mah euy. Heueuh atuh da aing aku mah amal jeung beungeut. Jina sia kalau mau beungeut aing goblok. Pan heueuh. Goblok ieu malok teh kalah kangelek. Singkelang jujur ku aing sedihlian, eupan geus sarua. Ing bener ieu malok teh ngelek babal teh. Kumaha ge amal jeung beungeut cuk. Teu ngaruh aing panjang jujur mah. Ngelek anjing lauk teh lah. Babal teh. Sia kunaon ket? Tah jujur sia tah goblok aing balik lah cumur. Cih. Nah, sia mah aing keur meunangan, si kunyuk. Kalau di balerog. Goblok teh aing ieu mah. Nah kumahanya sih kan aing sedihliikeun jujur teh tapi nu menang teh si goblok. Jadi heueuh ieu mah meureun tina patok anjing salah patok aing tadi. Ding. Ka mana-mana Ken? Aing ek meuli beas di titah kumaha aing. Oh, yo lain ding. Teu nepo si Isal. Ek naon sia ka si Isal? Iya ya ding. Aing teh keur butuh duit, si Isal boga hutang ka aing. Aing keur butuh duit pisan nanti euy. Nempo teu maneh? Oh, si Isal tuh aya di ditu tuh, handapeun tanggal caringin. Oh atuh ding. Aing langsung ka ditu euy, aing keur butuh duit pisan. Hoyak naon nya? Si Isal aing teh teangan minasya pisan. WA teh dibalas, ditelepon teh dijawab. Teu caransan nginjemna. Ini mohon-mohon ka aing nginjem duit teh. Ari giliran mayar mini hese pisan. Goblok teh. Kudu usaha naon ya aing supaya boga penghasilan. Nang nginjeman we ka batur kudu dibayar. Aing. Ning kere sakola deui aing. Isuk-isuk tinggal dahar. Sakola dibekelan. Keluar sekolah ulang-ulang ki aing nganggur. Ripu. Pokona mah lamun si Isal enak kapanggih. Ku aing tagih. Pokona mah lamun dina teu mayarna ku aing dicabal HP-na. Rese si eta mah injem teh. Mayar teh minasya pisan ka aing teh. Kudu kumaha atuh nya hirup aing geus kieu. Alah. Aya si rongsok. Kabur. Sia rek ka mana goblok kalau kayak lompat cumur. Naon cuk? Sia goblok sih kan teu inget wae pas teh boga hutang ka aing goblok. Lain cuk aing ngalain rek lompat. Hayang modal teu kuat. Lah sia alasan ke ek modal. Bayar hutang ke sia teh ka dieu keur 100. Nah bayar hutang kumaha ked? Nasahan hutangna? Jih, pan sia goblok boga hutang ka aing 100. Sia masuk kalau kamu hokeun ke apa bibikun. Sia mah. Yo, ari aing kamari nginjem naik sabaraha ka maneh? 200. Kamari sia mere nginjem ka aingna sabaraha? 100. Berarti kurang sabaraha? Jadi kurang 100. Berarti saha nu hutang? Berarti nu hutang teh aing Sal. Kurang 100 ka maneh. Ya heueuh atuh, maneh nu ka aing hutang 100 kehed. Beu ka diekeun aing keur butuh. Heueuh nya euy. Tapi ieu teh kumaha Sal? Urusan aing teh lieur kieu ieu teh. Nah lieur kumaha dewe ucup. Heueuh lieur goblok nah. Sia can paham keneh wae. Hanteu aya lieuran. Sia mah yo wang luruskeun ku aing heueuh. Kamari aing ek nginjem ka maneh sabaraha? 200. Heueuh, sia mere ka aing sabaraha? 100. Heueuh, berarti kurangna 100. iya pan dibayarnya 100-nya. Heeh. Enggeus berarti beres. Nah kumaha sia mah lieur-lieur wae. Lieur anjing. Iya. Pan kamari da aing teh ek nginjem teh 200. Heeh. Sia teh merena 100.
Berarti kurang sabaraha? kurang 100. Iya pan enggeus tah berarti. Sia mereka aing 100. Jadi kumain aing. Enggeus kan sia mah. Aduh, aku mah itu asa lieuran. Tapi dak bener si Isal kemarin teh pinjem duit teh 200. Ku aing teh dibere 100. Jadi bener kurang 100. Aduh, ini teh kumaha uras urusanya aing lieur. Anjing. Aing mah. Ya pusing aing mah.